si rawing mah kumaha ya teh. Oh, madep. Ayo rawing. Tunjukkan kekuatanmu rawing. Ayo rawing tunjukkan ya pasir ucing ya mengabarkan yo dari Cianjur Bojong Picung. Mantap tuh tinggali anak-anak tuh. Bocil-bocil tinggali. Wes, mantap yo. Sok sina disada juk jerukna tuh ngararame aya nu nyanyi siga sinden geninganan juk jeruk mah. Aduh. Rawing disana anjis tinggal barudak langsung kalabur si onon angin langsung kalabur anginnya pas tarik anjir si hantu oi kurangnya si hantunya ayo atuh anjir si hantu bar yo pasir ucing yo mengabarkan pasir ucing Bojong Picung Cianjur. Dararatangan tinggali baraya tambah rame. Oi. Sore ini meriah sekali yo pasir ucing. Langsung dararatang tuh. Ya, kita spiasi hantu. Spiasi hantu 7,4 meter. Salam satu oge. Gunung Halu bergamut ayo nama angina. Wah mantep Kang Acoy. Gunung Halu tariknya atau non Sukabumi. Waduh Gunung Halu pangluhurna atau Gunung Halu mah pas berangun gunung itu Gunung Halu eta teh tinggal loncat ke belah ditu ke Gunung Halu nepi ke angina tarik baraya dihanap tarik angina baraya. Wah disada ya mah disarada yo siap anginnya ke belah itu nanya anehnya angin teh kadon kadi itu lompatna gerak astagfirullah sugan teh rek kadieu angin teh wah membelok baraya euy membelok anginna membelok gede ke belah itu ari kadieu tah datang ieu na tah aya tah bisa daun ya tenang baraya aduh di Bogor kolecer geus nyegruk cenah Bogor mah euy mantap lah kolecer Bogor geus nyegruk naon nyegruk ceurik lain Kang kade ke nyegruk ceurik eueuh anginan eueuh anginna ceurik pen boga kolecerna careuri siap sonten Kang teu data aya angin mah bade laitna ge atuh isin teh angin mah bade lepna ge abi meureunnan dicaekan memeureunnan teu balik cenah ye lep eueuh angin aduh dia mah menghibur pecinta kolecer anu nuju kangen ke koleceran ku abi dilihibur 500 buah dicokot yang ngahibur anu pecinta kolecer Kang Diki wah diganti itu si bentur euy lain eta mah si Abah nu dipanggul dieu euy. Wah, tinggal si hantu yo. Keur di bengkel heula si hantuna yo. Keur di bengkel si hantuna leupas ayeuna pasukna dieu. Tok lah aya si Abah doakeun lah Bah, sina disada heula Bah kolecerna lah. Nama ditalian ya. Geus eta kawat itu. 2 kali 3 kali mah lah tah. Ieu nu gaduh si beunteur teh ieu, nu gaduh si beunteur Abah ya. Oh, si Baskom mah digolangkan gitu ke ini. Alah, beunteur siga di kerik deui, Bah. Eta mah anyar deui. Di anyar di kerik. Anyar, si beunteur sama. Oh, sugan teh si beunteur, si Baskom kolecer anyar. Oh, si Baskom. Si beunteurna teh dibakal cenah ku si Abah euy ganti ku ieu we ye. Birang meter. Oh, birang. Sabaraha ieu nya itu? 15 cm lebih lah. Oh, hampir hampir 18 cm apa 17 itu nya. Si hantu teh. Si hantu teh lebar geningnya geus diturunkeun mana aya di luhur siga leutik ka si hantu teh. Siga leutik kitu si hantu teh geus diturunkeun mah lebar tapi
Tadi mana ngaguru tak kolecer euy. Ti Sukarama meureun kadangu ka dieu. Pangawaren teh naraekeun teu ieu teh pangawaren teh. Ku abi digorowok-gorowok ti tadi ieu teh ti siang keneh ayo buru taraekeun pangawaren batu kasur. Terus eta teh naon teh pasir tengek ku abi teh digorowok-gorowok tadi teh. Ti warang nararaek ke Gerahan Juang. Wah tuh itu ge tuh mana itu teh tuh pasir Cinde tadi pasir tengek lain mang sanes pasir tengek iya mah pasir ucingna Kang kolecer teh tina bambu sanes bambu mah tatangerna atur nuhun tasik bambu mah tatangerna tah ieu tatangerna ya sabaraha hiji itu tinggali ngadon aya nu manggul kolecer geus sepi di handap tuh tinggal ngagini ka dieu tuh di lapang aya nu manggul kolecer das saha eta teh sore kieu manggul kolecer ka dieu geus saya pangin lagi kalah manggul kolecer oi wo angin lagi geus saya angin kadon manggul kolecer si hantu ditaikeun deui euy daerah Bojong Picung Cianjur kai Jati Tisuk kai Tisuk mang kenal oh Ugosaka saudara Abi Ugosaka mah duka lep duka henteu da ku Abi diajak tadi teh pi warang bade diajak ka Pasir Ucing pek cana naon tinggalkeun ku Abi teh Kang Ugosaka mah itu mah saudara Abi Pasir Uncal pasti tarik lah saguling mah Abi ge mudun yo Pak Wet wah aya raya duka ieu yo euy sok buru atuh bere disada heula lah memeh mulang yo bere atuh 2 kali we disada atuh lah kolecer pergerakan angin oge kurang di hanapna ge tosan ieu mah sigana teh pileleuyan euy Cianjur pileleuyan Cianjur pada larang sanes pada larang iya mah Pasir Ucing Bojong Picung Cianjur bentennya hampir mirip meureunan pemandanganna jeung pada larang gitu tapi ge emang di Pasir Kadut ageung angin teh di Pasir Kadut mantep atuh sigana mah keur belok ka dinya anginna nya ka Pasir Kadut mau turun ya Si Rawing mau turun yo. Salam ti Cibodas Gunung Gede mang. Walah, waalaikumsalam Cibodas. Daerah mah Gunung Gede na euy katutupan tuh abi teh padahal sore-sore teh enakeun ningali ci Gunung Gede ti dieu teh. Lamun Gunung Gede na keur geulis mah nongton sigana mati di nyata ti Cibodas Gunung Gede meureun ka dieu katinggalin teh. Alah, sok heureuy wae nya. Siap atur nuhun Kang kasadayana ye ayeuna mah urang pamit we nya datos bade magrib duka tos magrib itu